Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi kaum dangu netizen sadayana, alhamdulillah urang tiasa petepang dangu deui ngalangkungan ieu konten dongeng Sunda ti kanal YouTube Capruk Radionet. Salah sawios kanal YouTube anu eusi kontena ngeunaan seni budaya sakudak sakedikna aya informasi kitunya ngautamina mah hiburan. Anu dina danget ayeuna sejanaraskeun hanca carios dina jejer Mojang Bunian karangan Aki Balangantrang anu disarengan Kumang Caca di dieu nya. Kumaha kabar para wargi kaum dangu netizen sadayana, pamugi sapapaosna aya dina panang tayungan Allah Subhanahu wa taala ginanjar kawilujengan sing sehat sakula wargi lahir sinareng batin. Oge sagala rupi ikhtiarna sing aya dina kalancaran oge kamajengan kitunya mugi janten pamuka rejeki anu barokah amin. Simkuring tekendat nganuhunkeun dina unggal bubuka wireh aya dina kamajengan ieu channel teh tina pangrojong ti para wargi kaum dangu netizen sadayana anu mangrupi manco teras kana konten-kontena anu mangrupi subscribe na gitunya anu nge-like anu ngabagikeun link na oge anu nyerat komentar na boh bilih aya anu nembe sumping nembe sindang ka ieu kanal haturan wilujeng sumping pamugi konten-kontena kaanggo supados aya notifikasi ka payuna saperkawis konten anu memedal mangga aya saena diklik wae seratan subscribe anu aya di palihandapeun katuhu videona. Carios anu kamari teh tos dugi kana kaayaan di mana usaha Dharma sareng Dr. Mustopa aya dina kabuntuan margi tepang sareng eta saha teh anu ngahnggoh teh si Amangnya atuh wengina bari ngajerat diana kalaka tepang sareng Nini Ajaib. Kumaha carios salajengna mangga urang lajengkeun. Prakar, herap yo, rebah yo. Tebenten sabartos aya anu nyonut we tuh, aduh, ting kerentel satapak seuneu tuh. Tuh, ngarengkel kieu siga nu leeh. Ageungna moncor jalmi ieu mah tuh. Ceuk salah saurang bari ngalelepar. Anu bener. Mun kitu eta nu lompat teh kungsi beunang. Cek Dokter Mustopa nyaritana bari ngojengkang ka jero nyebrotkeun baterena. Dituturkeun ku nu sejena. Heurap teh pada ngarilikan ngagantung keneh di dinya. Teu wudu Dokter Mustopa kageteunana. Wih. Bener. Awas dihakan ku seuneu. Awas dihakan ku seuneu ieu waduh. Cek anjeunna nitenan heurap kalawan kacida imeutna. Salah saurang anak buahna hideng pasang patromak bray atuh caang maranehna kumpul di patengahan. Dua pasang panon di luar anu ngawaskeun laliwatan lawang panto anu muka samaksa kali teu katitenan. Eta kawasna ngaraja manehna arulin ka dieu bikeun ditenan kaayaan di dieu. Sabab memang nyata ieu wewengkon teh kacida angkerna. Jadi meureun maranehna teh ngahaya panasaran ku beja. Ceuk salah saurang anu boga eta panon bari terus merongkeun ka jero ka rombongan Dokter Mustopa anu masih keneh nitenan jaring. Bisa jadi jeung kadatang tuh maranehna bakal mawa perbekalan anu loba. Buktina tadi mangsa maranehna datang heta sakitu angka ribung nanya hayang nyaho urang icip-icip. Ulah yo kadenge meureun tadi ku sampean aya surat tembakan. Pasti maranehna teh boga bedieu teh. Teu mungkin atuh surat petasan nu kitu mah. Leuwih hade urang alah bongohna. Asana piraku maka teu bisa.
Urang salamet hasil dah aya. Jeung deui lamun teh mah dina kenyataanna taya anu aya ajena. Warugi-rugi teuing. Sabab bisa bongoh barina urang bisa nyaho naon anu aya di maranehna. Nya kitu teh naon? Meureun kudu terus diawaskeun nananya. Ih, atuh teu salah deui. Hah, arek ngaganggu kanu deukeut, moal henteu baris gancang kanyatohyana. Pan ari kieu mah, taya anu nyarahoeun. Tapi memang sakapeung papanggih jeung Cigrat euy. Hah, geunteng dah. Da geus kieu kawuktianna na. Kumaha engke we deui yo. Lain ngomong wae atuh. Ayeuna mah urang neruskeun heula kalakuan urang we yo. Ngajengjeun kieu mah moal aya kamujudana atuh. Atuh, yo ayo. Karles eta dua pasang panon anu sorotna herang teh leungit. Para wargi kaum dangu cag heula eta nu duaan. Harita di jero eta imah terus reureuh ngayakeun babadamian pikeun ngungkulan diana. Ngan kaputusanana nyarek pada mulang bae dina poe isukna. Sabab pamikireuna sanajan diteruskeun oge bakal tinemu kagagalan. Kalah kabisa ngajentrekeun wungkul yen bener-bener di eta wewengkon teh masih keneh angker, masih keneh loba patempatan anu saranget. Saenggeus meunang kaputusan kitu, kakara ngaranehna ngatur maneh pikeun salare bari ngararasakeun tatu urut dikurubut ku kunyuk. Isukna wan Cihaneut moyan barina jeung teu mawa hasil. Rombongan Dokter Mustofa marulang deui. Naon anu geus dia siagakeun pikeun ditinggalkeun nya terus dibenahan di pangkeng diana. Memeh Jung Miang Dharma nulis surat heula anu ditujukeun ka diana. Mulangna teh mawa kaheundeulan. Rehna naon anu dimaksud ku Dokter Mustofa teu nemu kagagalan. Ngan Dharma janji yen di mana diana datang deui anu boga maksud rek mawa anakna nyaeta Cendra Kasih. Rek satekah polah nyerek adina. Barang jeung nu lempang pang pandeurina si Amang nu ti isuk jedur aya dina luhur kai kalereun eta imah. Tuturubun turun. Angin aweuhanana lumayan ngadatangkeun sora anu nyeor. Deg-deg manehna lumpat asup ka pileuweungan. Manehna nepungan diana nu aya di sedongan taneuh anu masir, kahalangan ku sabangsa kaso manjah paselang jeung kirinyuh. Manehna asup kadinyana teh ditorobos kalawan kacida babarieunana bae. Teu aringgiseun kacolok atau kakait kururungkunan. Bah. Wah. Cek si Amang sanggeus nangtung pahareup-hareup jeung diana nu harita meh teu make pakean bakat ku kacida rarawekna. Kumaha Mang? Eta nu di imah urang teh araya keneh kitu. Cek diana mencerong si Amang. Wah. Si Amang disada beri rerendekan. Kerawak lengan diana dicekelan, durug-dug di bawah lumpat. Eta geus ngabaku kitu para wari kaum dangu. Teu kararagokeun deui keur diana mah. Manehna terus nuturkeun kalawan geus bisa ngaimbangan gerak si Amang. Maranehna ngajugjug ka imahna. Eureun heula diburuan ngawaskeun kana panto anu muka. Diana ngarenghap katayap ngadeuketan ka dinya. Si Amang nuturkeun pandeuri. Lalaunan panto diserungkeun, brai muka. Diana ngelolkeun sirahna, manjangkeun paningalina ka sabudeureunana. Kakara asup sanggeus nyata taya sasaha. Manehna nangtung di patengahan ngareret kalawang pangkeng. Dina tihang tembong aya kertas. Kumanehna disampeurkeun. Top eta kertas teh dicokot, diawaskeun dibarengan jeung mimiti marabayina Cipanon. Diana adi Akang. Akang sang Dokter Mustofa ka dieu.
maksudna rek neang anjeun supaya mulang ke kota, rek ditempatkeun ku anjeunna di bumina. Tapi hanjakal waktu akang jeung anjeunna ngasruk kaleuweung direwek monyet, teu beda ti anu menggatanana. Mimitina ningali makhluk anu siga monyet, siga orang utan, tapi disadana mandiri, teu parok jeung monyet biasa. Kapaksa akang undur, peutingna didagoan kalah kah aya nini-nini teh anu datang, anu kungsi dicaritakeun ku anjeun. Diana lamun anjeun beunang dipikanya secara langsung, heug geura datang, geura mulang ka imah, engke dianter ka Bumi Pak Mustofa. Tapi lamun anjeun betah di dieu mah, nya meureun paling sebulan sakali akang ka dieu ngirim ke keperluan anjeun cara ayeuna ieu. Dahareun sapuratina nu tadina ukur bekal akang jeung anu liana ditinggalkeun. Nya kitu deui tieni aya pakaian keur anjeun, ulah nepi ka kituna. Saterusna poma anjeun ulah rek kaganggu cendra kasih karunya, sanajan bener eta teh anak anjeun, hak anjeun, tapi dilantarankeun kaayaan ku anjeun oge geus bisa dirasakeunana, wayahna ulah hayang nepungan. Kitu oge lamun anjeun bener-benernya ka cendra kasih, ulah boga pikiran hayang bawa segala rupa sabab ngandung harti lainnya eta mah, tapi rek nyelakakeun anu jadi anak anjeun sorangan sing percaya ka akang jeung tetehna. Moal rek dimomorekeun ku akang jeung tetehna bakal diurus secara ke anak sorangan. Sakali deui poma ulah rek kaganggu cendra kasih, jeung leuwih utama anjeun mulang cicing di bumina Pak Mustofa. Asana nya bakal bisa oge anjeun panggih jeung cendra kasih, carana nya kitu seperti anjeun baheula mangsa keur aya keneh di imah. Sakitu minangka kamelang jeung kanyaah akang, sono akang Dharma. Teu karasaeun ku diana para wargi kaum dangu eta surat ribeg ku Cipanon mah. Surat dirames, pelongna kosong. Si Amang gawena dangdak dengdek ngawaskeun diana anu ramisak ku Cipanon. Cendra kasih anak mama, milik anjeun boga indung nurupana cara kieu lain kahayang mama, tapi dikerasakeun anak yo papasten tinu Maha Agung, teu beunang dipikambung geuning. Kekeh mama kudu boga rupa kieu. Ceuk manehna koloyong ka pangkeng, gek diuk dina bangku. Si Amang ngajengjen dina lawang pangkeng gawena ukureh dangdak dengdek ngawaskeun ka diana anu ngaharuk. Rek kumaha wae palukarna cendra kasih anak aing, kudu ku aing diuruskeun ku batur macan bisa ditangtukeun hadena atawa gorengna. Tapi ku aing mah kana tangtu bakal temong jeung bisa langsung ngerasa bagjana. Kumaha behna we deuh engke penting aing rek datang deui, rek kitu deui, rek ngalabongohna. Moal henteu Kang Dharma jeung Teh Yani kudu sare, kudu aya bongohna. Amang, heuk anjeun geura miang, geura ulin sakumaha biasa, tinggalkeun kuring di dieu sorangan, rek mikir-mikir kumaha kuduna hirup kuring bari nungguan umur. Taya deui nu ditungguan ku kuring iwati paeh. Cek diana ngalieu ka si Amang. Si Amang disada ngarenghap lalaunan malik leos indit ninggalkeun diana. Teu beda ti polah jelema bae rek miangna teh make ngalieukan kawas anu kacida malangeunana ninggalkeun diana nyorangan.
Taya deui gawena iwal tinggal hulang eta diana teh para wargi kaum dangu diuk tember dina bangku. Kadua siku neul kana kadua tuureuna nanggeui gado. Pelongna kosong kana bilik papan baringan teu cimahata. Sang waktu mah teu nyahoeun kana kaayaan kahirupan manusia. Estu sabodo wae rek dimangpaatkeun arek hanteu kumaha pakarepanana sewang-sewangan. Tuluy merod di mana beurang geus akhir tungtungna asup deui kana tali hideung anu nganteng ditandaan ku sora tongeret disusul ku jangkrik jeung sabangsana deui. Harita diana masih keneh ngajejentu teu usik teu malik. Cungungung anjing babaung diana ukuran ngarenghap. Gerung sora angin dibarengan ku sora anu saleusirian hawar-hawar. Yana masih kadang ngajentul sedengkeun poe terus maju ka peuting. Ngantang teuing kitu nya meta. Diana aing natang maneh ngajentul itu. Ngarah naon gitu nyameta. Sora nini kadenge eces. Ngungkulan sora angin anu ngababengung jeung anu seuseurean teu puguh di mana jeung naon anu diseungsirikeunana. Diana ngereret kalawang pangkengna. Remeng-remeng katingalieun nini nangtung di dinya. Diteuteup ku manehna akhirna bisa jentre. Beungeut berod anu teu beda ti beungeut manehna eces bisa kabireungeun. Diana geus bandel ningali kitu teh geus leungit rasa gila jeung rujitna. Nek naon anjeun nangtung di dinya. Aing nurekna naon ngan aneh we. Nah maneh teu liar nyaramatur anu sayengan. Manur mah wayang nyeu bisa ngulin neangan ngangumiraan. Ari maneh umurnya molek we nyenying di dieu. Ngawasna nganyeun lamar mata naeng inya. Yuk urang ulin. Urang neangan hanganun neangan ngangan nenungeun. Oh. Apa keneh hak hanenungeunah eta nya para wali kaum dangu. Tembahan nini teh ungut-ungutan. Kuring oge rek miang. Miang kanu jauh. Da geus bisa ieu lempang gancang. Pamereti anjeun ini. Nah, itu ngatuh. Eta ngaranna maneh mau ngahayang. Ayo, nini deung neangan hanganeun. Maneh neung ngamana wae samono asal salamet mawa sorangan. Ceuk si nini bari undur. Kolebat, gelebug, angin ngahiung. Ditarik nepi ka kendor, tungtungna les ku manehna teu kadengeun. Diana ngarenghap sabarakali. Luak liuk jung nangtung leos ngalengkahkeun sukuna niatna rek neang anakna. Para wargi kaum dangu nyata etah Diana geus bisa lempang anu kacida gancangna. Treng jam tembok disada 8 kali. Manehna geus nepi ka imah Dharma. Nangtung di juru pakarangan handapkeun kebang bogenpil. Awaskeun ka tepas. Di dinya aya 4 urang lalaki dariukna koresi sangeunahna. Sorana ting gerendeng teu puguh dengekeunana. Nu jentre maranehna keur ngobrol. Haseup udut ting serabung ka awang-awang minuhan rohangan tepas. Akhirna kaluar ka bawah angin.
Cungungung sora anjing babaung. Teu wudu nu opatan teh ngararenjag. Loh. Lasaku kakara teuing euy. Make ngarenge anjing babaung segala rupa itu. Paling oge nu gagogoknya. Cek Atun ngararet kanu tiluan. Cek kolot mah euy, lamun aya anjing babaung kitu sok aya jurig cenah. Kurang teu Cek Heri nyari tanah tekebat. Panon molotot kalebah kembang bogenpil. aya naon euy? Eta panon nepi ka Atun oge tekebat nyari tanah. Sabab naon anu diawaskeun ku Heri kumanehna oge kabireungeun. Usep milu ngalieu kalebah anu keur dipencerong ku baturna anu duaan. Kebeg rai. Bulup bonduk nama ruriding bareng jeung kesang renung tina tarang maranehna. Calohok wae deu eta gentak wartoskeun ka Dharma gentak bisi eta rai eta beungeut tambah kitu nah kitu efek eta teh kumaha mandi kitu gentak bejakeun buru wartoskeun pencet belna buru eta cek nusa urang deui nyata bandi kalawan rusuhan Usep cengkat leos kalebah panto maksud narek mencet bel sakumaha anu geus diamanatkeun yang dimana ayana naon kudu gancang ngabejaan ku jalan mencet eta bel. Aduh sia euy. Aduh, teu disada yeuh euy. Teu disada. Teu kadenge ngirining sia aduh. Waruksak euy, alah ruksak ieu mah. Cek Usep ngadadetkeun tombol bel. Ari Panon terus mencerong ka diana anu geus nangtung luareun kupel nu aya kembang bogenpil. Nu balik atuh sia mencetna. Nu bener. Geuning eta banyak ilaing. Aduh aing kumaha cenah. Sanang oge mah harus atuh. Maneh mah mencet rumahanana eta mah. Aduh aing mah sieun tapi mencet bel ku cara kitu mah euy atuh sarua jeung bohong da asa ku abong deui. Aduh euy. Salah mencet aduh. Heueuh nya euy. Aduh. Kroki maca saya. Tembak Usep malik ngararet kanu keur dipencet ku curug manehna. Waduh sia bandi eta. Tuh ngojengkang ka pongpok dapur sia. Duh, heueuh ka dapur. Kancang euy. Rasa sieun perangan elehkeun ku rasa tanggung jawab. Urang opatan ieu piraku sugan. Cek Heri nu rareuwas jeung sieuna terus diparengan ku kawani nu aya dina dirina. Manehna ngajorelat ka pongpok gedong dituturkeun ku Atun. Lempangna kawas anu mabok, puguh gede keneh ka sieun batan kawanina. Kring, parawarekom dangu bel disada. Lain wae Dharma anu curing hak teh, tapi oge elon jeung Bititing anu kakara rek ngagolehe dina bale di kamarana sewang-sewangan. Lantaran geus dibejaan lamun ngadenge bel, nya aya sahiji pribahaya anu datang, sabab lamun aya tamu mah cukup keketrok kana jendela kamar sarena Dharma. Bititing anu pangheulana kaluar samping ngaleleke, awak ngaukur di kutang, bari buuk ngarumbay, kulantaran udar gelung. Parang bandi nepi kalebah dinya miheulaan Heri jeung Atun anu terus mulincer ka mana jingna diana. Barang lo manehna ka lawang dapur. Ari brai pantok kamar Bititing muka bareng jeung niang manehna keluar. Aya naon dia tanya di luar teh. Aduh, ya aduh. Wow. Bandi ngagoak hatakerna. Aduh. Kunaon Bandi? Gila. Awak nameh ngedeprak didinya, bari Panon molotot netep Bititing. Bititing rungah ringe, luak lieu ka sabudeureunana. Jang bandi teh kunaon cenah ieu teh. Make ngagoak jeung terus kitu atuh. Kuniang Atun kadinya. Aya naon bandi? Aya naon? Di mana aya naon? Di mana di mana? Itu. Cek Bandi undur-unduran, kesang nang ngoprot. Walah, nyawanya euy. Aduh, mangka awas batur. Aduh, syah. Naon eta cenah make aduh eta teh. Na kumaha cenah ieu teh jadi kieu teuing ai pasang rok teuing aduh. Eta teh saha teh. Geuning diana teh mirip Laila Sari ini mah. Oh, Laila Sari. Heuh, si Laila Sari itu teh bot. Cicik bere mik. Rek minta lagu naon? Ya, lagu rock eta mah biasana ge sok, Bro. Kuring mereka minta lagu ya we, lagu cemu, tikus plus. Sok bere mik sok. Diana lain eta sok ra. Oh, mana mik teh marak, mana? Ngacapruk kitu atuh. Buru-buru eta Bititing karunya cangkeuleun. Ampun.
Bititing ngareretan kalebah anu dipencerong kuno duaan. Manehna bingungeun puguh teu ningalina naon. Metakna bari menerkeun samping anu ngalaleke. Tapi sanajan kitu teu burung manehna undur-unduran. Bari neuteup ka lawang panto dapur anu engab kawas aya nu mukakeun. Bititing pupuridingan. Aduh, kunaon maranehna teh? Aduh, aing mah. Meureun maksudna mah rek nyumput heula ka dinya kitu. Sangkan anu neangan jeung anu bakal ngabuburakna ngecagkeun dongeng nah kitu. Eueuh para wargi kaum dangu. Kumaha tah hasil teu diana dina percobaan nu ayeuna ye. Bade nyanak cendra kasih teh. Mangga lajengkeun manco dina ieu dongeng Sunda. Sim kuring tekendat benda dihapunten wireh seueur kekirangan sareng kalepatan dina bedarkeun cariosna. Boh bilih anu kasabit nami nuju alit kasebat asma dewasa eta ngomong kalarasan bungkul sanes kenging ngahaja-haja. Mugi-mugi sasiereun sabeunyereun aya mangpaat, aya hikmah utamina hiburan kanggo urang sadayana. Sim kuring sajamit mundur. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bakto.